Bismillahirrahmanirrahim. Dina sapalihna kautamian kota Madinah pisaur Kangjeng Nabi kahiji moal tiasa dilebetan ku Dajjal laknatullah. Nomor kadua moal kalebetan ku Ta'un, mohon bahasa ayeuna mah kuman atanapi virus seperti virus corona sakumaha nu ayeuna nuju diramekeun. Aya pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jisim abdi kagungan kitab namina Al-Bukhari, kitab Al-Bukhari. Mu'alifna As-Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu wardahu. Amin juz kaopat. Ngaos ieu kitab tahun 80 hiji di pangarsana Mama Kiai Haji Raden Ahmad Syirojudin bin Mama Kiai Haji Raden Dasuki Mama Cipedes. Dina halaman ke-15 juz kaopat kitab Al-Bukhari, Kangjeng Rasul misaur perihal kautamian kota Madinah. Saur Kangjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Said Abdullah bin Yusuf, mantena nampi ieu hadis ti Said Nu'aim. Said Nu'aim nampi ieu hadis ti Said Abi Hurairah radhiyallahu an, anu nami aslina nyata Said Abdurrahman Said Abi Hurairah teh. Said Abi Hurairah radhiyallahu an misaur, saur mantena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasauran perihal kautamian kota Madinah. Saur Kangjeng Nabi, la yadkhulul madinata al-masihu wala ta'unu. Pihartoseunana wallahu alam kirang langkung, la yadkhulu moal tiasa lebet tikawit dugikeun ka poe kiamah maksudna. La harap nahi asup kana fil mudhari. La yadkhulu moal tiasa lebet sapapanjangna tikawit dugikeun ka poe kiamah al Madinata ka kota Madinah. Saha nu moal tiasa lebet ka kota Madinah teh? Saha al-masihu, jalma anu ngambah ka alam dunya bari gede bohong. Jalma anu ngambah ka alam dunya bari gede bohong anu disebat Dajjal teh. Kahiji Dajjal anu moal tiasa lebet tikawit dugikeun ka poe kiamah ka kota Madinah. Salajengna wala ta'unu wau harap atap. La ta'unu diatapkeun kana lapad yadkhulu. Wala ta'unu asal kalam wala yadkhulu al madinata atau unu gitu. Mata kartosa wala ta'unu jeung moal tiasa lebet dikawit deukeun ka poe kiamah ka kota Madinah naon ta'un. Nyata wabah teh atanapi virus atanapi kuman cek bahasa ayeuna mah. Deuk ta'un naon namina, deuk virus naon namina, deuk wabah naon
namina ka kota Madinah matariasa lebat. Ieu tina sapalihna kautamian kota Madinah. Pangna mulya kitu ku jalaran di Madinah aya jami anu pangmulya-mulyana nyaeta Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku jalaran kitu Madinah dimulyakeun ku sababiahna aya jami anu mulya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna dimulyakeunana Madinah ku Allah nyaeta moal kalebetan ti kawit dukikeun ka poe kiamah hiji ku Dajjal, nomor kadua ku virus atau ku taun atanapi ku wabah atanapi ku kuman. Wallahu a'lam.